Saha gini anu ngangkat jadi nabi teh? Hah? Saha? Anu ngangkat nabi? Di antawisna seperti anu ngangkat nabi seperti Ahmad Gulam itu ngangkat nabi. Saha dia mehdierna? Ah? Kurang garut sen. Itu saya ngaku anu nabi. Sen. Aku nabi apa nih teh? Padahal aku mah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ayo nangka nabi tukimin nangka nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi patepang paampok dari sarang sini kuring muslim Garut. Mangga saat nonton, like heula, subscribe, sareng share. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagai keterangan pimpinan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad SAW anak kasuhor di langit sanes Muhammad tapi itu sebagai kata bahwa Allah di Al-Quran dijelaskan maka jadi kanjeng Nabi mah nyata akhir terakhirna jadina wa aya di Nabi saada kangge khataman Nabi pan ayeuna seueur anu ngangkeun nabi seueur saha gini anu ngangkeun jadi nabi teh? Hah? Saha anu ngangkeun nabi? Di antawisna seperti anu ngangkeun nabi seperti Ahmad Gulam itu ngangkeun nabi. Saha dia mehdierna? Ah? Kurang garut sen. Itu saya ngaku anu nabi sen. Aku nabi apa nih teh? Padahal aku mah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ayo nangka nabi tukimin nangka nabi. Sedangkan dina ayat dijelaskan yang kanjeng nabi moal aya deui nabi sabana kanjeng sabab nabi na itu terakhir khataman nabi terakhir aya di nabi. Ayat nabi menjelaskan yang moal aya di nabi sabana kanjeng nabi. Ade loba ngangkat banget ngangkat yang lain nabi. Tapi anehnya eta sensen pajarkan eta sensen teh nyata jalmi an mana anu lamun bila mana di parios eta teh jalma cara jalma anu hilang ingat ingat jalma anu gelo tapi eta jalma anu gelo loba we pengikutna ka jalma anu gelo teka arti eta jalma duka gelo duka gegeloan tapi loba pisan loba ayo wae jalma anu ngikuti ka jalma anu ge wah jalma gareng dan nyata ayo mohon sekedar pengikutna gitu mana orang kade misi urang-nya urang kita kubaran di jika kade mana orang